Yang udud buka duit. Yang kopi. Oh, kopi nak. Ek meuli pugu duit nak. Astagfirullahaladzim, eta si papi. Naon nih? Kita kalaki kituan wae ngorek sepeda. Lain yang duit ka ditu. Yeuh, pi, gas beak. Gula beak, susu segala beak. Kumaha tuh hayu we kitu dihangan pi gawe eueunan. Urusan gawe ngan hulang-hulang we kitu ngorek sepeda. Ih, Naon nih? Gas na beak kurinyo meh. kurinyu. Ih. Yeuh, papi yang manis. Iya kanu kurinyu mah ieu lagi Cina. Eta kurinyu eta kitu. Sok geumat lagi tah hadian tuh sepeda. Oh kitu wae ih. Gawe dengan duit henteu. Ek naonan tuh. Pandai ikhtiar nih, ngangker mikir. Bingung eta Lah ada mikir wae mah udah mau bisa bari jeung indit ka ditu usaha. Jeung indit kita indit. Ah. Ini bawa. Ya duit kemana ya? Oh, Pak RT gitu nya. Oh, siapa? Berat. Oh, guys, sepeda detik-detik. Tumpakan gitu ku aing. Nah, aku tekuatin. Kuat bener lah. Berangkat. Pas dodotnya. Mana mau buaan atau itu? Klik produk. Oh, reman hilik. Oh, reman hilik. Klik. Awas. Kabur. Bobo tengah wae nya. Dah reman. Oh teh. Sepeda kerbut tuh teh. Bola labuh. Pejet. Tumpakan labu, kiwir berat, cangke. Assalamualaikum, Pak. Tete. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aya naon, men? Ya, siapa ya pergi lagi, Pak? Iya, pada nguruskan sepeda. Atuh da ayeuna mah bagian libur ayeuna mah. Oh, jadi libur. Itu jaya di bumi ayeuna mah. Berarti ya. Itu bade Iya, mengadang dosan ieu tuh gojlag ban hareupna. anjing pangitan. Oh, siapa tuh? Ayeuna mah tiasa ayeuna mah. Kela. Seperti kasep Alah gitu. Ayolah anjing. Nyelui. Jadi era ya. Jadi era ya gitu mah ya. Ulah sok ngolo men ya. Lain ngolo, Pak. Ah, bener. Kumisna nyerepet gitu. Menggoda kata mana ge. Saya kelinu emang kana beunkeun teh. Sungguh men. Sungguh men. Aduh, Pak, sungguh. Terus kumaha ayeuna men? Kumaha teh nya ya? Intina mah urang hayang moal duit ka imah tunggu. Sabarahan kira-kira na bayaran tuh di imah teh? Nyagas meureun. Beas nya. Ya. Susu jeung budak. Nah, ada 100.000 lah, Pak. Ayeuna mah kieu we. Ka pamajikan nya. Tah ieu meureun duit bawa ka imah, wayahna da lain teh hayang gede ngan aya sakieu-kieuna. Tah engke pulangna bayarkeun. Tah ieu aya duit sakieu. Bayarkeun pulangna gitu nya. Oh, heeh. Wayahna da eta duit asa kitu-kituna. Ya, nuhun, Pak. Nya. Sepeda mah di dieu tuh nya. Nya keun di dieu sepeda mah lah. Tinggalkeun keesukan di gawean. Nya. Yuk, wayahna nya men nya. Ya, tuh, Pak. Yuk. Ting selamat di jalan. Assalamualaikum. Salam. Buah rebu. Ay ngomong juga wen heueuh. Nanya. Butuh sabar kitu, men.
Butuh seberapa gitu men? 100.000 pak. Ayo dengan 2.000. Main kena duit 2.000. Coba kene tambahin lagi. Sanya Oh si Edi ya. Ketagang kan. Gimana si Edi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Nah dia Boleh nggak kemana dia lah? tegawe gitu. Pusing di mage. Banyak sarekan pemajikan. Rian kan dia, aing curiga ya. Ulah. Curiga naon? Lain tara-tara, wewe ka urang. Aya naon gitu. Curigaan wae orang. Hah? Aya masalah mah di mah ya? Wah, Ngeunah sih kan. ini baru bayar sih ya. Tapi lo ngeunah kana lamun urang dibere injem duit mah. Enggak duit orangnya sarua. Dah. Heeh. Dagang kayu wae meureun. Tuh, can digoreng kabeh orangnya. Geus bingung ieu geus lompat ka Pak RT geura. Jadi bere, mun mere 2.000. Gede pisan. Eta kurangna. Gulungan tuh mah kumaha mah? Jangan mahal gitu deh, jangan mahal. Kurang gitu boga, ada duit mah. Terus? Kan anu nginjemkeun mah aya si Radun. Radun. Di Di mana? Eta deket Sasak dinya di pentas. Apa meureun? Apa? Hah? Apa? Kai mah gawe coba. Benar ya sok mere injem eta mah. Heeh, da urang teu bisa mere nginjem ka dinya mah. Lain sepugu malah. Ya. Yuk, nuhunnya. Heeh, jeung nya. So, ngajaran tepungan lah itu. Ayo. Masih kan? Malah, Wah. enggak biar nuhun. Ah, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu teh Radun? Mohon abi Radun. Abi omen. Oh gitu. Banget rempag ieu. Bogan duit gitu. Asa teu yakin ek mereng nginjem. Nyeres naon da? Teu. Kasep, Pak. Oh tuh puguh orang mana. Bedogna mah asa teh. Ah sia eta mah tiasaan. Sok nya nyeres. Panggil atuh. Oh mohon kumaha? Pergi naon da? Iya, teh di Pasihan Warto Suedi, di Oh, warang ka dieu Kemang Radun cenah saurna teh. Mohon. Beri namut Artos. Oh nomor artos. Ya tuh kapeun ya itu antosan payun ya. Tapi ka cai heula. Oh, nya tuh. Dap. Nya. Mohon ya. Sok ka antosan payun. Siap. Kela, ini imah, ini imah. Mana nya? Anjir. Wih. Ah dia. Saha sih teh? Nya saha? Mang Radun nu tadi. Nya tuh geus puguh saha deui? Das terima rempah kayak nu mah. Eh. Daya. Ngeri. Hari urusan duit mah beda deui, Mang. Ke apa lu di sini kamu? Itu hebat itu gitu. Sok jadi kumaha tuh ayeuna teh? Iya Pak. Intina mah bade namut Artos mah. Mohon. Istri teh kepegagian kanggo meser beas, Mohon. gas, mau susu. Oh gitu. Nah, nya kira-kira Oh, Gitu, sakitu. Pak. Oh, nya tuh Kak, contohna banyak. menawi aya gitu. Ah, sakitu mah. Kecil sakitu Siap, mah. siap. Oke, antosan. Nya, mangga. Aduh. Iya, Mang. Eta lebetna jumlah anu ku Amang tadi disuhunkeun. Leres ya segitu Pak. Leres. Dah artos sakitu mah dah. Ya percanten aja ke bapak malah. Kan kadenya tiap sasina yang telat, Nya, tenang. kami telat wayahna we meureun ke kopi di pelarian lah kali itu. Nya tinggal kantun pelarian we kalau rompok abi. Nya. Kali mana tuh?
Lah kita gampang lah, taruh sini si Edi lah. Edi keterangan Ya siap lah. Terus itunya. Ya mohon enggak. Penuhnya. Ya sami-sami. Terus dipasihan dia. Ya sok. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya oke. Aku udah mana halangan wae, Gra. Mana dia kan? Tanya pon. Dong, halangan wae tuh. Kan mana? Oh. Urang mah teu bisa cewek unggul. Sok tah. Dengan orang dina sabah teh tagihan 2 bulan teu merah itu. Palingan si Dayu tentunya ya. Bawa yang nagihan. Ini ada ya batur. Nah, kabeneran yuk. Naon, Don? Atur orang yuk. Kemana? Nagih kasih omen euy, 2 bulan teu mayar. Ayo tuh. Bisa disalin di mana? Ya tuh disalin aja. Orang salin sepatu heula da. Si Dayu teh lapisan di sini nggak berapa lah. Kesal ya teh. Ayot, gawat. Bos, di mana, Bos? Oh, Bos. Mir. Bener. Bisa lah. Ayo, Bos ya, Bos. Di sepatu lah, Bos. Sepuro tuh. Mas, Ayo, Bos. yuk. Dia pakai helmnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Iya, Mah. ayo bawa mana ke mana? Saha? Si Omen. Oh, tingin duitnya. Heeh. Heeh. Can mayar tapi ke ayeuna geura aing. Dah temayar wae. Teuing can panggil urang. Di mana tuh alamat di mana kak? Eta di kaler dinya di pentas. Pentas kaler. Itu kak. Deket Pak Ajo. Oh, warga Pak Ajo. Heeh. Oh, geus itulah orang ke Pak Ajo gitu banyak. Yo we, da urang geus sarapan ge. Oh, terus tuh, Mang. Nuhun ya. Mana sok? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bisa nih kemana murid? Dia udah ditagih, Murid. Kan gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saya.
Si Abi pada pergi ke si Omen itu. Mohon, di luar dulu kan? Oh, mohon ya, Bas. Ya, di Serena. Oh, Kumaha? gitu. Iya, si Omen itu kan gak usah matan kabinya, tipe ini rambut artos kabi. Di kayaknya tos 2 sasit aja naya mayar gitu ta, setoran anak. Kemana si Omen akhir-akhir ya? Ih, dukanya abi teu terangan naon. Itu yang kayak kasih papi atuh. Bayar ya 2 bulan terbayar wae buru-buru deh. Bayar ya. Nyateh lah, sing atas ya kabi teh. Gua aja capek-capek ya lagi utang. Geuning kalah marik nyarekan. Apa ge henteu jiga teh kan atuh ka ditu. Jual nyarekan ka dieu ih teu nyahoana naon oge. Pokoknya nama orang teh hayang apa kudu dibayar ayeuna. Naon dibayar-bayar ka urang teu nyahoana naon ih. Iya, Jiga soalnya tanya di ke. payung kieu teh. Kena tampil kira-kira temen abi. Tahu bakal rombong kena. Wah, aing nagih euy ka imah. Yang Waduh, bayar atuh utang. si Mami sapalin euy yang nagih ya ka imah. Kajaman. Wah, bener yang mau bisa balik. Kabur ah. Kan nggak hutang saha bayar kudu saha. Sip mah bener itu. Geus jiga teh tagihna kasih papi teu nyahoana naon jual lagi ka dieu ih. Lah aing mah bener atuh. Bener juga teh. Wah, bener kieu mah. Mau bebenangan lah. Sangit lah. Ih, gue bari nage. Tok. Puas karasa. Bos, 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 bos. Ya bos tinggalin. Chồng có chứ? Nah, Gak ada. Nang hết. Tahu dia. Teh. Bagian orangnya ngeganggu wae dinya. Oh, seto. Bos, bos. Bos mana? Miluan bos. Dia miluan heula tuh sakedeng. Bos. Oh, bos. Naon tak kebiasaan gitu nya. Naon tuh? Sudah dikenal. Sok bro. Sahan ieu teh? Oh, urangnya. Siapa bos kupu gebeak dong. Oke, mau nih. Ah. Nah, tuh Kok bisa awang-awang nih mah nintangna. Bisaan si Indur tuh. Saut ieu. Mau receh mang, iya bukan receh mang. Punten mang. Bukan receh mang ya. Salah mang. Si dia tuh. Geuning nu kieu. Cerawan tuh. Iya kernya sih. Biasa mang. Tinggalina kenal. Kerja seuh nu kieu. Sapintrong kieu mah. Main perasaan mang. Milana tuh. Cok tuh. Mana modalna? Nah itu modalna. Mai Palestina we. No boga teh no. Aya tuh di situ tuh. 500-an we. Ah, hiji 200 mah. Bawa no. Bisa tuh mainnya bos. Bisa tuh ay. Itu bisa. Iya mang. Kita menang di bere ya. Oh, Bener lah nu mana we. Dewe. ini di bos. Gope sabarejeun eta. Enggak sih ya. Opat. Bujur aku tuh. Sok. Lah jauh we. Bos, awas bos. Nya balik deui ah. Bagus tembok tadi teh. Bagian bos. Tenang kan? Heeh. 500 200 hiji. Orangnya. Ah, mang, rasa yang tertinggal, mang. Bucin. Tanya Nu bawa si Omen teh. Tuh, tadi makan itu. Itu tuh, tadi mah. Karena deket jembatan. Kamar sih lah. Teuing, aya kitu kunaon? Teuing da kamar mah di tareangan. Aduh, kusaha? Suci radun. saha teu wawuheun. Pinjem duit. Kan mayar. Teuh. Sama tuh nya. Tapi tadi makan di jembatan. Jeung saha udah bebet teh. Terus ya sorangan keun. Ditanya teh tengah jawab. Kalang ngaleos. Keun sih. Tanganna gitu eh. Ya, ente mas. Lah apa pula? Biar ngarah ka mana? Karena jembatan. Bisa ayo keun mah bae tinggalkeun lah. Itu tuh bisa bisa bunuh diri aja lah. Ayo poho. Tadi lagi ya. Ah, waktu.
Mang, punten. Udah tumaros. Ngalian si Omen tuh. Pau tuh. Aya naon ya? Lah ya perlu dia. Kelan ki masih gak dep kolektor ya. Ya gitu teh amang lah. Kabeungeun teh nu kieu dese. Urangnya hanya kamu anu kieu geura. Oh di batur. ngaledek ka aing. Kirang terang menawi teh kanu tuh itu tukang bakso menawi. Oh, mana tuh? Mangga. Oh, Mang ya. Mangga. Berawan mana ah? Salam. Mang. Ngalian si Omen tuh. Si Omen urang mana? Orang mananya? Orang di nyata sana mah tah. Belah pentas tadinya. Ciri-cirina kos kumaha jalmana? Bunga teh. koneng. Hideung. Bener, cek ieu koneng, cek ieu hideung. Salah kira si Dewi lah pokoknya mah. Apa tuh? Oh, cobian we taroskeun ka ditu tuh. Kali mana? Tuh ka tukang tambal ban. Oh, kadinya. Mohon. Oh, nya tuh mah. Aya naon gitu? Aya perlu satu deung. Ya. Curiga ieu mah euy. Beli batu mana? Didinya jika premannya. Perman kampung mah. Astagfirullahaladzim. Eta sepatu sendal amuran mah. Celana disoeh-soeh. Di sepatu bot. Ih. Geus mah ngawi lah jangan rasa Omen ya. Ya, Jung. Tak adi tuh ka tukang tambal ban. Oh, siap. Nuhun, Mang. Nah, Ayo mah hirupan. Udah jauh. berangkat. Kacan, Mang. Kamera mana kemana, oi? Oh, paengan kan keur ngadar lotek di dadanya. Hayang atuh, Mang, oi. Ya tuh heula capek dia lotek. Oke lah, urang kadinya ayeuna. Buru beakeun. Deui. Enggak, oi. Dajan dia tuh, ah. Mau lewatin euy. Beak lotek. Bagus ah. Haus. Lah ada, Mang. Geus, Atas ngomong lotek atas. Atas tadi siapin kameramen gerak. Siap-siapnya. Bagian. 1 2 3 action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, Pulan tinggalan si Omen tuh. si Omen. Ah, tinggalan di tadi ge. Ah, benar. Hah? Oh, Hah? ya tuh Pak. Tadi Yang aku tadi utang jeung wae. siap, Mang. Contohnya itu. Ah, Oh, cik. partanya. Hah? Balik cieun dicarekan. Ulin ka barudak. Cieun aya runeangan. Ini isi. Nih isi lah insya Allah. Itu lain. Bener atuh, Bos. Coba salah euy. Bos. Langkah. Mana tuh, Mang? Kasih Omen. Naon tuh? Lagi si Omen. Enggak usah saha. Usaha di bener. Kemaran Rumpang. Tuh. Kemana sih itu si Omen? Mana ya? Teuing kan sambat teh. Ayo, ayo. Betot, Bang, betot.
Saya gitu karena saya gitu bisa bunuh diri. Pemajikan jeng udah. Mana? Ganeng. Coba bunuh diri mana teh men? Nenek bunuh diri. Halus nih. Kulitnya eksotis. Boleh. Wah, euy. Lu geus panjang ibu euy. Hai cewek. Wah, euy. Kenapa yang men? Hai cewek. Hai. Bawa cenah nolong kaing. Teu puyahan disangka aing lalaki. Awewe aing teh ieu kieu teh ieu. Kalabur. Ditutupin tuh. Ayo bisa. Dasar orang ngurus tunjung sia. Awas teu uyahan kakolot keur mani di tararoong. Kieu ge awewe ieu teh ieu. Sing carau kali itu dewek era rek mani ieu. Mandi dulu Beak gadekeuneun kabutuhan teu eureun keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. RT era ku aya pelurah. Astagfirullahaladzim. Uing di mana yo? Balik Allah. Balik RT balik. Boy, sini Mas Boy. Sampun tinggalan. Atur nuhun karena atas nonton ieu video. Tengeng hilap. Subscribe, Share. subscribe. Semuanya Yung balik jungkal. mantap.